mitra nuju ngadangkeun dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ke-13. Kasugri kaum dangu di mana welinginan sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi mitra aya dina kawilujengan, salamina aya ginanjar kawilujengan, salamina keing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku carios nyambung ngejudulna Gelebugna Angin Rawa Ono urang teraskeun nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbeberamana. Ye dongeng karangan Aan Merdeka Permana. Aku salajengna para mitra hatur nuhun kanu parantos noe subscribe sareng loncengna, nu parantos ieu para mitra noe like-na sering komentar. Hatur nuhun komentar ge para mitra. Mang Jaya sok maca kontra mung Mang Jaya ngamacana teh dina mun telepat banyak tos di kedua gitu telepat banyak kirang langkung lah gitu kirang langkung kadang kalang-kalang para mitra ngawitan bisa dinten ngawitan ge tos dibaca atanapi maca komentar. Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-13 urang lajengkeun milu jeung ngadangkeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matu. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katundak para wargi sadaya carios nyambung karangan saderek Aan Merdeka Permana judulna teh Gelebugna Angin Rawa Ono. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ke-13-nya ade. Atuh urang ngecarioskeun harita teh Juragan Bendara Wadana cenah para mitra nuju ngaroris saha-saha bae cenah para wargi sadaya anu bade ngiring nyaeta bubujeng dina waktos harita. Memang kaayaan eta patempatana mata kapikaresepeun. Atuh para mitra sadaya manuk disarada cenah patembalan jeung pada baturna. Memang para wargi di tempatna Juragan Bendara Wadana mah cenah para wargi sadaya manuk-manuk teh siga nu dipiara we sok padahal para wargi maranehna teh teu kudu dipiara lantaran tempatna disayagikeun kalayan tutubuhan teh cenah di dinya mah katingali menihara rejo oge tutubuhan teh salubur tangka-tangka nu baradag ngiuhan eta patempatan. Memang karasana menimataka cenah ieu seger lamun seuge cenah ngobrol di handapun tatangkalan dina kaayaan waktu keur beurang. Malah para mitra harita ge Juragan Bendara Wadana teh harita teh atumanya ka Aki Darum. Ke Aki. Lain eta saha bae cenah. Nudek dibawa eta teh moro teh. Cing kami hayang nyaho sawai cenrek dibawa moro teh. Tema Juragan Bendara Wadana para wargi sadaya tumanya harita teh ka Aki Darum. Atuh para wargi sadaya dijawab ku Aki Darum. Sadayana oge dibantun gamparan. Namun aripun lendra mah kauninganna teh rada kirang sehat nu. Walon Aki Darum mopohokeun ka hariwang kana ieu lalampahan. Kunaon cenah kurang sehat teh pedah naon? Rupina wae kirang monok we gamparan suhu. Dah, anger si eta mah. Yo. Lamun sare lamun peuting teh ngajentul we. Da eta si eta mah hese sare jelema teh. Di baheula mula teh sok nyileuk wae peuting teh. Eta we keur dikerangkeng keneh. Kalakuan kituna teh waktu keur di Indramayu. Manehna teh kitu. Pokona mah ai peuting teh tara luay tara dek sare si eta mah. Gawena teh main ceken we. Sakapeung main jeung bangsa Cina tadi pasisir Karangsong. Nah, montong dibiasakeun hirup dina pamainan kitu bahaya teh kana awak. Saur Juragan Bendara Wadana lepat sangka. Ya tos gamparan. Namun inya nama cenah bade tetep ngiring saurna teh. Oh, keun bae.
Da si eta mah teu beunang dicarek ongkoh. Ongkoh deui da ka kami nage. Sok perlu teh ka manehna teh kami teh. Dari gawena mah hampang birit si eta teh. Itu sababna ku kami teu boleh dikukut. Bawa ka dia ge dibawa ku kami teh keur moal manehna yang ilu deui. Saur Juragan Bendarawadana nerangkeun perkara nyaeta Mang Lendra teh. Ya aktos gamparan. Lamun sarerea geus siap, geus sasarap, hade karumpul we di alun-alun rancah kitunya. Saur Juragan Bendarawadana. Bade diestokeun pisan gamparan. Temal Akidarum rengkuh para mitra sadaya, rengkuh pisan dina ngajawabna nyaeta caritaan Juragan Bendarawadana ranca. Para mitra pamiarsa, ocapkeun harita isuk-isuk. Isuk-isuk keneh aleutan nurek moro teh geus mimiti cenah nyieun lalampahan. Sasat cek paribasana ngalit ngengkeuy ngabandalut ngembat nyatang pinang teh lain bobodohan cenah para mitra. Ieu mah cek paribasana nurek moro teh para wargi. Manehanana cenah init. Sabab ieu rombongan teh aya kana 10 urang. Para pangagung cenah para mitra sadaya tarumpa kuda. Kadenge cenah harita sora kuda ge para mitra sadaya kontan cenah meniko kotoplakan. Sora sapatu kuda nanakeun para pangagung ngaliwat ka eta patempatan para wargi. Oge kuda ge meuningah hiem harita teh kadenge pisan meuni atra tetela. Memang para wargi sadaya di antana para pangagung tarumpa kuda. Malah mah Bendarawadana Raden Bratamanggala tunggang kuda gagah pangpayuna. Pengkereunana aleutan para kubu sami pada tarunggang kuda gagah. Anjeuna tayalian iwati kubu desa Pangrumasan, kubu desa Nanggela para mitra sadaya. Malah mah cenah aya oge kubu desa Bantar Dengdeng, kubu desa Cisontrol, kubu desa Cieurih. Aleutan ti tukang mah para ponggawa katut bade gabay. Atuh puguh we kasebut para menak para mitra sadaya. Da zaman harita mah atuh pangkat kubu teh lain pangkat hanapan. Geus pasti kendaraan teh kuda cenah kitu di antarana para wargi sadaya. Geus lumrah lamun kendaraan teh kuda para wargi sadaya. Memang di jalan kadenge sora kuda kokotoplakan. Perjalanan teh para mitra sadaya rineh naker. Lantaran bade bubujeng ge henteu rusuh-rusuh. Estuning bubujeng satengah turni. Kitu kaayaanana di perjalanan para wargi sadaya. Harita para wargi sadaya Bendarawadana teh cumarios. Ari kubu Pangrumasan lain je geus sabaraha kali cenah bubujeng karanca bingung teh. Saur Juragan Bendarawadana para mitra sadaya. Bari tumpak kuda harita teh para wargi sadaya. Dina kuda teh bari ngobrol. Da kitu kaayan para pangagung mah cenah geus biasa. Ngobrol dina kuda lantaran numpak kuda nage kaayan rine. Malah mah para wargi sadaya kubu Pangrumasan harita teh ngajawab. Kana panarosna Bendarawadana atuh ngajawabna kieu. Sumunda buh timbalan. Ya acan sakali-kali acan sung. Ai karanca bingung mah temal kubu ti desa Pangrumasan. Atuh mun kitu mah ieu teh pangalamanmu ngaran pisan meureunnya. Teu pinoda mal gamparan. Atuh merencanya ho lebah-lebahna meureunnya. Rumaos teu acan terang gamparan. Cing kuda bogana kubu Nanggela sina kahareup. Ulah deuk tumanya. Kubu Nanggela. Nah anjeun geug si bubujeng karanca bingung. Saur Juragan Bendarawadana. Tumaros sacenah para mitra. Nyaeta ka kubu ti desa Nanggela teh. Dijawab harita keneh para mitra sadaya ku kubu desa Nanggela. Sami sung.
Jisim abdi ge teu acan pisan nu. Temal kubu ti desa Nanggela bari cedok para mitra sadaya. Harita teh nyembah para mitra sadaya sok sanajan dina kuda, manehna nyembah para wargi ngan saukura manehna ngalirik ke saeut. Lantaran para wargi sadaya kuda nage meni tetela antare naker. Jiga nu lempang biasa we. Dalamun kudana gancang bari lumpat mah meureun moal bisa nyeun kalakuan samodel kitu. Geuning sarua can pernah init ka ditunya. Eta suganya ho lebah-lebahna. Juragan Bendarawadana masih keneh tumaros. Kumaos ti acan terang gamparang. War, jadi kitunya. Itu teu nyaho, ieu teu nyaho. Itu teu terang, ieu teu terang. Itu tacan, ieu tacan. Tacan nyaho kana kasebut ranca bingung. Juragan Bendarawadana katinggal rada kuciwa harita. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ari perjalanan mah dituluikeun harita ge para wargi sadaya. Memang atuh kaayaanana maranehanana jiga nu antarenaker dina enggoning bubujeng. Barang ditanya saurang-saurang tetela geuning sakuruku anu milu. Wah saurang ge nu apal lebah-lebahna di mana ari nu kasebut ranca bingung. Da memang kitu nu mata kasebut arang kasabaku manusia oge alatan lolobana jalma teh can kungsi cenah para mitra ngulayaban ka eta patempatan. Kitu diantarana para wargi sadaya kaayaan anu memang rek bubujeng teh terutama para kuwu mah saurang ge eueuh nu nyaho di mana tempatna anu kasebut ranca bingung anu rek dituju ku aranjeunanana bubujeng teh. Di perjalanan tetep bari ngarobrol. Itu ieu sagala diobrolkeun para mitra jiga nu salse naker. Malah kuda hihiem ge kadenge. Harita teh oge kokotoplakanana suku kuda anu jiga nu antare naker. Dina kaayaan kitu teh harita Juragan Bendarawadana bari ungut-ungutan teh cumarita deui. Ari sugan teh kabeh marilu teh aya nu geus apal samemeh. Cing Aki Darum, udana rada maju ka dieu. Juragan Bendarawadana miwarang Aki Darum sangkan ngabajukeun kudana bari ditumpakan para mitra sadaya. Para mitra pamiarsa, wangsul deui kana carita nu tadi. Harita para wargi sadaya kadenge sora kokotoplakanana sapatu kuda. Sora kuda benernya. Kuda make sapatu para mitra kuda sadaya ge bisa make sapatu namun sapatuna teh tina ieu, tina beusi. Tiba heula lagi. Eta ai kuda make sapatu tina beusi. Harita para wargi memang rombongan teh tarumpa kuda. Basa Juragan Bendarawadana miwarang Aki Darum harita teh cenah. Sangkan rada ngamajukeun kudana ka hareup anu keur ditumpakanana harita Aki Darum langsung cumarit. Cuma nganyun. Temal Aki Darum para mitra sadaya geus kitu mah kudana teh nelenyeng barang geus harita teh deukeut. Jeung kuda anu ditumpakan ku Juragan Bendarawadana atuh harita teh Juragan Bendarawadana ge ningali Aki Darum geus deukeut mah tuluy anjeunna ge cumarios. Cing ari Aki bubuhan jalma geus heubeul di rancahna. Kumaha kira-kirana naha apa di mana lebah-lebahna ranca bingung. Cing caritakeun ka kami euy. Di mana lebah-lebahna ranca bingung teh? Lantaran Aki mah santeuna we meureun. Geus naon teh legok tapak genteng kadek. Loba luang jeung pangalaman. Nu matak sok caritakeun ka kami. Di mana lebah-lebahna ranca bingung nu rek dituju ku urang? Saur Juragan Bendarawadana.
tangtos uning atuh gamparan. Kumargi jisim abdi mah kadituna teh parantos 3 kali gamparan. Temal Aki Darum teriuk-riuk agul. Dumeh manehna ukur hiji-hijina nu nyaho eta tempat. Syukur. Eta geuning Andika meuni geus 3 kali kitu. Sakanya ho kaula mah Andika teh teu kungsi jadi pangagung tukang turni lain. Malah mah ye teu ulis-ulis acan lain. Bejana geus 3 kali kaditu. Cing. Aya ngadenge we kumaha ye pangalaman Andika teh. Saur juragan Bendara Wadana kumujeng. Meureun rada lucu kadengena para mitra sadaya. Memang atuh sora kuda tetep kadenge kokotoplakan. Lantaran sarerea ge tarumpa kuda harita teh para wargi. Memang ari para pangagung daerah mah sakuduna apal ka wewengkon bawahanana. Teu apaleun pisan ka daerahna teh cenah para mitra sadaya kacida teuing. Ari pangagung daerah mah. Nah, atuh cenah eta loba pangagung daerah model pangkat kuwu teu apal ka daerah. Sedengkeun Aki Darum geus 3 kali ngulayaban ka lembur singkur anu katelah naranca bingung. Ieu nu jadi kaheran pikeun juragan Bendara Wadana teh para mitra sadaya. Nah naon wae cenah ari pangagung gawena nang ngahekok wae di imah ngeukepan anu denok. Nah cenah ngahekok wae di imah atawa ngulayaban teh ukuranangan atawa mungutan pajeg wungkul. Tah di dieu cenah para mitra geus kagambar. Yen dina nas mah loba pangagung nu teu nyaho di daerahna sorangan. Kitu di antarana hal anu bisa katarik tina omongan harita nu bisa kabaca ku juragan Bendara Wadana di perjalanan. Para mitra anu mulia, Aki Darum harita ngajawab. Sumuhun, rupina teh hari nu nyiar luang nyiar pangalan mama. Teu kedah ngantosan janten pangagung wae gamparan. Janten upami nyiar luang sareng pangalaman mah iraha bae ge tiasa teu kedah janten pangkat heula nu. Temal Aki Darum nahap-nahapkeun maneh. Juragan Bendara Wadana para mitra harita ngagak-gak seuri. Bener pisan euy. Aduh, bener pisan. Bener pisan Aki. Yeuh bener eta teh kacida alusna. Ngan kuduna nu lampar nalingakeun wewengkon anu mencil teh nya pangagung pisan deuleu lain cacah kuricakana model Andika. Yeuh. Deuk kumaha apal kana kaayaan wewengkon kakawasaanana? Ari tara daek turni mah. Turni atuh turun bari ningali kitu. Ya turun gancangan bari ningali kumaha rengkak saparipolah rakyat. Nah kira-kira na rakyat kakurangan barang hakan. Nah kira-kira na rakyat teu bisa atuh cenah nyiar pangupajiwa atawa kumaha. Nu matak turni turun ningali tingali kayan rakyat. Oroka bisa apal atuh teu daek turun-turun acan mah. Meureun kana kasejahteraan ambara hayat ge cantan tu apal ai kitu mah atuh meureun. Saur juragan Bendara Wadana para mitra. Para kuwu nu pareng ngadangu rada bareureum ceulina asa kasindiran. Harita ge da pungkuh memang karasa ku dirina bener cenah. Malah aya kuwu anu memang ngagrendeng jero hatena. Dipikir-pikir mah aing jadi kubu teh ngan saukur ngahekok we. Aing teh ngeukepan udeno. Kari-kari mun aing turun, lamun aing mungut pajeg. Nya bener geuning omongan eta, Bendara teh.
Aduh, tapi aing mah kari kumangkewe nah. Pura-pura we di dieu mah aing teh jelema ngarti. Hehehe. Baiklah da moal dirois ieu ka imah. Kitu cek hiji kubu teh para mitra. Tapi kubu pangrumasan mah harita teh ngajawab. Namun gamparan. Daka seterang sakaterang jisim abdi mah. Ranca bingung mah sanes pilemuran gamparan. Di ditu wartosna teh teu aya padumuk jalmi ari sanes sasatuan mah. Kitu nu mawi oge. Janten naon hartosna upami eta patempatan kedah disungsi ku jisim abdi. Margi teu aya hubunganana sareng kahirupan masyarakat atawi ambarah hayat. Kitu kaula nun sung. Eta mah pangemot jisim abdi modo sung. Nyangakeun we sung. Muhun kataledoran jisim abdi kaula nun. Kubu desa pangrumasan jiga nu hayang mela cenah parang ngamelaan katunaanana. Tapi dina nggoning ngabelaan katunaanna teh memang cara nepikeunana memang atuh ceuk paribasana dirautan pisan kitu. Dirautan pisan omonganana estuning malapah. Para mitra pamiarsa, memang para mitra di perjalanan matak seger karasana para wargi. Lantaran tutuwuhan teh para wargi masih keneh harita gegek. Henteu loba dituaran samodel ayeuna cenah zaman harita mah. Atuh manuk-manuk recet di sarada menibar taheunaker. Lantaran lingkungan kahirupanana matak cenah nimbulkeun manuk betah. Kitu diantarana harita juragan Bendara Wadana. Sabada ngadangu cariosan kubu pangrumasan. Anjeuna ngaheuleuh deui seuri para mitra. Geus kitu tuluy harita nyarita deui. Cing terangkeun we Ki Darum. Ayeuna mah geus lah terangkeun we. Di mana lebah-lebahna anu kasebut ranca bingung teh. Cing terangkeun. Kaulah hayang nyaho we geus moal loba ting naon teh ngobrol ayeuna mah nu penting urang nuju ka daerah nu kasebut ranca bingung. Saur juragan Bendara Wadana ngareret harita teh ka Aki Darum. Sumuhun. Ayeuna teh urang sadayana oge nujueuna teh ka Palih Kaler. Muhun leres teu lepat nun ka Palih Kaler ieu teh. Janten ayeuna teh urang teh nuju ka Palih Kaler nun. Temal Aki Darum nuduhkeun ka hareup. Atuh para mitra juragan Bendara Wadana rada oge ngahuleng harita teh bari numpak kuda lalaunan teh para wargi sadaya. Lantaran tadi nanya ke Aki Darum cenah ka mana jalan ka Ranca Bingung. Kari-kari saur Aki Darum dijawabna ayeuna cenah nuju ka Kaler. Ieu perjalanan nuju ka Kaler. Oh. Maksud kami teh yeuh lain soal ka Kaler soal ka kidul. Kami mananyakeun, yeuh sok gancang ayeuna urang kudu nujul nyaeta ka Ranca Bingung. Kira-kirana ka mana ta ayeuna jalana supaya gancang anyong? Saur juragan Bendara Wadana tumaros bangun panasaran. Sumuhun. Ari Ranca Bingung teh sumuhun kalereun ranca kaulan. Masih kalereunana deui ranca nu aya di Lakbo. Palih Kaler deui nun diapit ku desa Kaso sareng desa Dayeluh. Nya di dinya katelahna Ranca Bingung kula. Kitu tanu mawi oge. Ranca Bingung teh janten sakali deui ka Palih Kaler. Diapit ku desa Kaso sareng desa Dayeluhur. Patempatan Ranca Bingung teh di dinya kaulanu. Namun aya naon deui? Saur juragan Bendara Wadana ngareret bangun panasaran. Sumuhun namungna teh dong boroning ka anu tebi. Sumuhun boroning tong boroning ku anu tebi.
dalah kuno caraket oge rancang bingung mah tara kasaba kaulan. Kitu numawi oge upami diterangkeun mah ku Jisim abdi. Janten sakali deui ranca bingung mah tara kasaba kuno caket oge. Oh naha, pedah naha tara kasaba. Apan kawajiban sakur pangagung mikawano kana eta wewengkon. Kawajiban sakur pangagung kudu nyaho ka eta wewengkon. Kari-kari ceuk anjeun eta nu kasebut ranca bingung dalah nu deukeut ge tara anyong kadinya. Naon nu dimaksud ku anjeun teh? Para wargi anu muli, Aki Darum ditanya harita teh ku juragan bendara Wadana anu sarupa kitu pertanyaanana. Memang manehna ge kumaha cenah ngajawabna kana eta pertanyaan Aki Darum harita. Sareng perjalanan dituluykeun bari sora sapatu kuda meniplok-plak masih keneh kadenge. Di perjalanan teh para wargi sadaya. Bari nuluykeun perjalanan, Aki Darum harita teh para wargi ngajawab kana pertanyaanana ti juragan bendara Wadana. Anu mawi kaulanu. Pangpangna teu kersaeun cenah ka eta patempatan teh bisi teu tiasa mulang deui kitu nu mawi oge nu. Anu mawi dinamianana oge ranca bingung. Kumargi upami urang ngulayaban ka eta wewengkon sok bingung kitu tah. Kalangsu sumuhun teu tiasa bijil deui. Tong boroning jalmi sumun dalah sato anu seukeut ambe oge. Aya kalana bingungeun kapahung di tengah ranca kaulanu. Kitu nu mawi oge. Saur Aki Darum. Oh, jadi kitunya. Saur juragan bendara Wadana para mitra. Bari nyepeng les kuda harita teh sedengkeun kuda lempang meniplok-plak para wargi. Di perjalanan teh atuh Aki Darum barang harita teh ningali juragan Wadana ngajawab jiga nu percaya langsung kana omonganana. Aki Darum nyarita deui. Teu pinodamel gamparan. Kitu nu mawi oge. Geuning naha ayeuna make ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. Ngembat-ngembat nyatang pinang hareta teh ulah ilu ka kaula. Kumaha ke mun serere nyasab teu bisa balik? Saur juragan bendara Wadana. Waktosna kabujeng Sep.